Kaondangan tanpa Raiden. Halo Besti, kembali lagi bersama Ibu Rai. Ari poe minggu kieu teh sebenarnya mah sok horerea meueuh barang gawe teh, tapi da ningali siseuheun kot kana rumput. Jadi we diawali dengan mencuci baju dulu ya bersama Raidan, aku dan bapaknya. Tadi nama rek mandian si Raidut, tapi cek bapana teh tong ka di mandian, engke weh cenah. Padahal mah rek cenah ngomecai di luar karena rek mandian motor. Mesin cuci keur ngagiling, bapana langsung keluar ngeluarkeun motor, kahandapkeun motor ngeusian cai. Si Raidut sibuk mantuan bapana mawakeun selang. Ya geus we abi teh kan aya kesempatan buat beres-beres geroheun yang kemarin. Bener-bener untung pisan si Raidan can mandi soalna bener-bener babaseuhan pisan Besti tuh tinggal meuni atoh teh. Atau emang karitunya budak leutik mah asal rares ngarome cai gitu loh. Terus lanjut si Raidan teh geus beres pokona mah di mandian ganti baju langsung sare manehna teh. Bapana ngaroko abi mah rek moekeun baju Besti ame hayang gancang beres tuh tinggal geus beurang. Oh iya Besti, tadi teh kan judulna abi teh rek kaondangan tanpa si Raidan. Soalna ondangan ge deukeut di Cijeungjing keneh. Saacan kaondangan teh masak soalna bapana gawe beurang. Ieu teh kaondanganna jam 11-an rek nyamper heula mama Aul ya partner di madrasah we. Sakitu heula Besti, bye bye.